Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke mana wae? Yang Isan ya. Ji, sehat Ji. Alhamdulillah. Iya, oleh-oleh. Jejak Allah. Bangun geus apel eta mah di bahanan. Iya, mie golosorkeun wan ulah leueur teh. Sok resep wa mah nu leueur-leueur tuh. Di calon mie hal teh lain. Aduh. Aneh sih mah ieu. Sayana. Aduh. Mun kami teh si Abah keur ngulub hui di cenah tuh. Ya jeung eta raos wa. Berkah ieu teh berkah Ramadan. Ya, berkah Ramadan. Abdi mah da sareng Abah kamari berkah we ti kaping hiji. Barakallah. Barakallah. Ya, orang barukah teh aduh di jang pisannya nanya nak mie aci warasnya banyak. Masa zaman pantes lah. Iya nya ai barokah eta puasa aya we rezeki teh nya. Wah, mah iya. Nuhun jeung isan ge katampi ya. Jang aji ya. Kurang diriung ya. Kada barinya pengah wa. Mamnu kieu mah leueur. Lain kopi wae nu diriung teh kami. Ini aci itu baraya aduh. Coba mun dikurupukannya di warung. Di warung bae biasanya kerupuk cukaan, cengekan. Buka-buka kene teh nya Bang we yakin. Muka warung bae udah kawas warung Madura. Kayak atrokan ya. Tarimekeun ya meh dikirim deui engke. Mie aci baraya aduh. Kurang gibrikeun ya. Wayan wa. Sok ah. Naon menuna cenah bahikeun langsung. Nutup ya yang ada warung bae. Atau ngaganggu karun. Bismillahirrahmanirrahim. Lu mie aci baraya cenah. Mie golosor, wa. Mie golosor eta nya? Golosor cenah. Yang aji. Wah, iya teh padahal mah katuangan jadulnya banyak. Aduh, biasa nama ti payun mah keur zaman urang leutik jeung simping teh, wa. Semangat cenah hiji dita. Haji budak urang mah kudu loba samal nih. Nya, wa, jeung simping jeung TikTok baheula. Tah, RO we. RO. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu akur jeung dulur teh. Aduh, mantap. Nah, ieu sepiring bertiga nya. Mantap. Mantap. Mie aci baraya aduh. Mantap. Talar we bah kerupuk nambah. Baheula mah jeung simping. RO. Simping RO. TikTok aya nu mah. Nah oge. Teu kuat aya nu ngawa mah TikTok mah. Paosna. Di heum-heum heula wa. Cina hipu basihan heula. Siga main bola kitu nya. Nya, basihan heula. Kayak jadi hipu. Kade paliron ala Abah. Ala di basihan heula ala Abah. Ayo digegel teh paosnya. Iya. Kebletuk. TikTok jadi nyelap. Cai haneut teh mantep we mah. Cai teh haneut ye. Ulang gibrikeun jeung cai tehna ye. Salah tuh. Aduh. Ini malam nih. Luar biasa ya mie golosor. Mantap. Nafsu itu tiburang hayo barang dahar. Wah coba tinggal ya sesupanan teh asak meureun wah. Asak meureun teh tadi atuh mah. Tuh, subul kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Sok Jang Haji pasangkan eta Jang Haji. Aduh, tah Jang Haji mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Teh di dieu. Cau nih, wah. Cau. Upi. Hui. Sampo. Sok Jang Isan Jang Haji tah lah. Panas-panas ya lah. Mungkin tah bah. Berkah Ramadan ya. Caina tah. Cain tehna. Dongkap ayat patuangan. Jang Isan milik Jang Isan. Kudu ditiupan Jang Haji panas teh. Iya mah. Biasa nya panas yang leh gitu. Makanan Pak, iya, makanan Paraya Sunda. Hipo.
ah ini kerasa teh lebarannya sabar hari deh gitu. nya eta atuh lebaran mah ya karek opat poenya puasa teh. kerja kerasan yang elek Kudu durukan si duru ge lebaran lebaran saya nama aing ngan aya waas aya baheula mah geuning bah nu kaalaman ku ada pasti ku abah ge can dicukur biasanya Ada abang harus inget ka si emak. Aduh itu teh. Karek oge puasa 3 poe. Memberikan nyakolotnya banyak ewa. Karek oge puasa 4 poe. Mesti pamulikeun sapatu. Baju jeung nu aya terina teh mun sapatu ya, Bah. Ewa. Amun ukuran kaki 4 hiji si emak mah sok lucuna teh meuli sepatu teh nu 4 Malah tuh kadang-kadang ingat nya kakola di agak lah kubahnya wah supaya panjang meureun umurna teh sepatu majarkeun teh cenah mengket teu meuli deui. jadi 3 kali lebaraneun Eta lain sekali 2 kali. Di dumpal meureun Bah. Nya kadang-kadang sok ku kertas koran. kabayang kok kotor pelakananya tadi Ih majarkeun teh cenah make pake inget cenah tahun kita make kudu meuli deui. can Tadi bikin kayak gitu sini nih mah. can calangap siga buaya Perhatian aja gitu, perhatian. Dicukur. Kumaha yang si emak dicukur. disita ku batoknya baheula Di Bojong Meron. Aduh, pernah nih hari tadi ku Mang Olive, si Mang Olive cukuran teh ada plok tadi tengah teh. Tiga temon bisa caper meureunnya mun aya nama caper teh Bang bogohan. Caper coba jarkeun siga dicita ke ku batok sapotong dan ningali teh tadi dicukur wah dari kamar. Dicukur teh kan sok di Mun aya mah Mr. Bean. dasar si temon teh meureunnya. Telepon. Aduh, nu lucu teh mun dicukur teh di Bojong Meron. Jadi Bojong Meron eta urut-urut dicukur teh lain eueuh eta nu buukna ngaranna hideung. Baroda saya da mah aki-aki unggul nu dicukurna. ku eta jama waas gejotek kitu nya kitu gejot Ku geo tiga Geo. naon teh. Ya kodok gitu tadi. geyo teh naon Mbak Eta cukur ka punggul mah panjang isa. gitu dikit Di kitu tah geyot bisa kocak gitu ngarannya. Itu teh ngaranna teh gunting geyot. Kecak. Ingat we aduh Wah, sih. lain bahari wah baheula mungkin leutiknya puasa teh sok geus naplok eta jam 3 teh beuteung teh ngararasakeun sok diupahan we ku bapak teh cenah urang ningali motong sapi cenahnya dibawa ka jagal eta teh sok mak aya keur leutik mah aya jamu karek gumaseum alah pokoknya maya kadaharan teh jam maghrib paribasa jam maghrib malum bah budaknya ngaranna teh baru tungtungna teh barang dahar sangu wah pokoknya sagala diasupkeun we can bangsa jamu teh menang burang jamu air jamu batu kayak budak mah di dahar we zaman wayo pan kemerkaan bah betul teh aduh gulang-guling bah siga gatel cek ingat cek inung teh cenah kunaon cenah mayat maneh ungak ceng teh oh cenah maneh mah kemerkaan sagala diasupkeun teuing cenah cenah ngagoler sok disapukeun bah zaman gua disapukeun cenah ubarna teh sapukeun ku sapu inyuk urang teh sok ngagugu we ngagoler teh tapi bener kan aku kocek bolot bageula mah disapukeun teh jangan isa mun urang warag deing teh disapukeun pamerkaan teh tah eta teh digabok kealaman nyapu abah kealaman mun warag deing teh disapukeun beuteung teh teh sebutna teh jangan isa maneh mah cenah sagala diasupkeun kena geus buka cenah menang burang dikempit paribasa jeung buka aing geus buka teh malum budak dahar wareg beureunya sagala di dahar pun teh pas rek taraweh teh di titah taraweh teh taraweh da ngap jeung isan di ubaran teh sok cenah ngagoler kudu ngagoler ceng teh ku ngap urang ubarannya disapukeun teh ku inung teh alhamdulillah jeung isan kemerkaan teh mata keceng teh aya nama eueuh lah nu siga kitu teh nya
aya teh jarang ieu nanti. iya jangisan wah aya tah ieu mah nurun ningali teh ka Jang Haji mun bade buka teh setengah genep teh terus mayunan masakan padahal lami keneh Jang Haji teh ini tuh seperti uang kapungur nih karenanya nanggohnya Jang Haji mah mun kira-kira dina iya teh aya iya teh rame gitu kira-kira semangat padahal mah nu dituang nama teu pati ieu kan tapi sapiri eta teh sok sami kamerkaan ya budak oge aduh gitu kadeh nyapukeun ku sapu inyuk bari jeung sosodok dong pajarkeun ngaprual cenah Lain kungsi mah eta jangisan disabukan mah sabuna teh urut nyapukeun cucuk pada arateul alah asli ceng teh mah ieu teh asa ararateul beuteung teh terang atuh wah cenah hampura mah teh urut nyapukeun eta cenah dahar tadi pabalata hulu pedang beun kasapukeun ciptaina jadi ararateul eta teh bener gitu mah lain rekayasa lah kerjaman baheula maklum nyata dia atuh dari umur 4 tahun geus ditah diajar puasa cenah ke tepi ka lohor geus teh urang teh lohor adan mah ke kagok cenah sakedeung dia asal teh ngabebenyokeun teh ayo nama di rumah gitu ya ari geus asar teh di urang teh geus nagih nya mah geus asar rek buka datang kolot lalaki kayak cenah urang ulinnya jeung bapak ka itu cenah urang nempok kareta urang nempok kareta ngabebenyokeun urang teh padahal ulah tepi kabuka nah eta teh meunang wanya nu karaos ayeuna mah didikan teh sapertos kitunya katinggal tapi karaosnya nya karaos gitu jadi ngabebenyokeun teh leres-leres sih kena gitu teh hari ayeuna atuh yang isannya dibebenyokeun teh baru dah kenya roh HP intina teh lah bari ari baheula mah we siga uak itu 4 tahun 5 tahun teh geus mampu puasa tepi ka magrib kitu nya ya kajeun teh ngagoler kitu mah baheula nakok we kitu nya dina ubin dina paupu bari ganjal beuteung ku peureut cik paribasana eta kalau sepuh kapungkur mah sok bisa ngabebenyokeun teh kurubukan ai keur saur janji cenah tepi ka lohor ai geus adan lohor teh ditagih ku gua teh cenah kamu sakedeung di asar cenah aduh ya mah tamat teh nya nya bari beuteung geus pelengking ningang geus asar teh urang teh nagih dibebenyokeun ku bapak ai cenah urang ka itu urang ningali jalan kareta ningali muncit sapi teh ada deket jaganya baheula mah teh urang ningali cara-cara muncit sapi jeung muni tah teh sok tepi kata teh ka jam 5 tah tapi ka setengah genep ieu cenah urang balik aya mah pas dongkap teh ka bumi padan aduh can setel acan baru dak kebah teh aduh gitu. Mudah-mudahan ya rezekinya nya. Rezekina ada sok tara ieu geuningan dari emang geus disangka-sangkanya sok aya berkah Ramadan. Hari uaman penting mah jadi kolot mah hayang-hayang ganti kopiah gitu. Nah. Kopiah. Dan penting nama urang barudak geus kieu mah ning karolot kieu mah. Dina teu kabeli baju naoge kopiah tuh hari gua biasanya masuk iya lebaran teh di Garut ka Garut teh bukain teh bae buka ka Garut buka di Cianjur hayang nama yang di Garut ya salame ka urang Garut bah mau kali itu mah dulu orang ya balaya punah tuh kira apa orang Garut khususnya ka desa Kesamana lah Sambung Pasangdahan salam ya di Uwal Cianjurnya mudah-mudahan sesi saumna ya cara rehat cara rezekina amin di atur keluarga Mang Pulah Mang Tani adayana lah Demas Pur Cepian salam ya di Bani Ohir atuh ti Wa meureun teh ka Mang Mamat Mang Asep nya Dema Dewan gitulah Wah Cecep salam ya
di baraya Sunda pokoknya mah sadayana hayu orang diberikan lah ieu mah salamna heula salam heula nyawanya salam. langsungan ngarempel nyawa yang isan dia kana motor karena motor atuh duh wangi-wangi kieu jalanna sae nyata gitu kena dipilihan wah baru ieu naon teh namina teh poek gitu tah wah aya we penerangan kirangnya penerangan kirang dia ge pan di jalur Sukabumi jang isa kenya keur masalah penerangan mah nya ai kedana mah penerangan sae pangin teh jalan teh menari eta bah jalan Sukabumi Cianjur kinten-kinten eta bagian mana eta nu ngaresna eta kabupaten atau eta teh biasa nama ari jalur Sukabumi Cianjur mun terlepas itu bagian provinsi. oh Tempatnya kan bagiannya jalan nasional lah nya. oh iya iya Kamu tanggung jawab di Pemprov. Gubernur banyak gubernur, nangtungan eta teh. gubernur. oh bapak aing teh wah Tapi mudah-mudahannya aku bapak aing mah tuh nah dia mah panginten bilih bapak aing teh acan ngontrol bahnya kumargi anjeunna sesuai dengan kesibukan Oh, pangintennya ayo nama anjurna ieu wae sibuk wae. ayo wae teh bete tos di Sukabumi teh jang isan menak gejulugan eta hampir-hampiran itu watenya pas barorok di jalan teh ayeuna mah si barorok bah lumayan ngalalogak gitu lah upami laur di pelakan anak daerah teh mah biasa gitu teh Pak. Ngageleng nu ieu dihindari nu ieu aman nu payun ngagejelug bete adieu teh aduh kita aya pilihan mah nya daya pilihan gitu walaupun alitnya tapi dari ku seueur mah gitu jadi urang teh Tahu dicelakaan. ada kieu mah hati-hati we lah nya kanu bade angkat-angkatan wengi-wengi terutama jalan antara Cianjur Sukabumi kata mitilas waktu eta teh panginten kapunggur teh gempa Cianjurnya nya aya pangaruhan teh jalan teh jadi kita bergelombang Harilah nya. barulah ada hati-hati lah eta mah mudah-mudahan atunya ku Pak Bapak aing Ada dinya. Pak Dedi biasa segera direalisasikannya bereskeun lah nya banyak oh iya banyak kan atuh teu dieu ge di tambalan-tambalan panginten sakomaena bade mayunan lebaran pangintennya harus Ya, mudik gitu tah sementawis Padet mah kan, ditambal mah tiasa paling dengan ai teras-terasan ditambal mah nya banyak Awon awon ka Kalau ditambal dicoan begitu. ngan eta mah meureun ari Cikua mah atuh ku sementawis mah jagisannya supados ieu heula meureunan Aman, ya. cepetnya bade di tamalan heula sae gitu lah nya kanggo mengejar hari raya Idul Fitri mah gitu nya jalur mudik nya ari saya nama kedah dikupas saras nama digentos meureun si asbal eta teh kumargi ari jalur antara Cianjur ge Brong mah bergelombang gitu teh bah Bergelombang. jalurna teh Jalur Waktos padat mah. sama Pak. Mohon di perkawis waktu saya gempa itu jadi marujuk gua. Kemarin ya abdi nggak mau ngabayain yang ngaji. Nya ngaji nya. Mohon Aduh. Tadinya biasanya setengah jam. Hampir 2 jam ya nyajinya. Jalan Sukabumi teh arawan aya naon nyaji. baradag dinya banyak Laporkeun wae eta teh mun bisa mah. mudah-mudahan lah Bapak aing ya khususnya KDM-nya Bapak Dedi itu teh bewarati uang panggilnya informasi gitu nah emang keluhan uang mudah-mudahan gitunya dan sanes nage meureun berjogikeun khususna ka uang kan tos socana kieu pangikeun kirang awas itu biar teh aduh luas-luas dia hampir ngagolenceng buat teh jenisan itu hayo we, fokus kana jalan nu logak eta disalametkeun di payuna aya iya gitu teh eta nu di payuna Hampir-hampiran ieu itu. kena ekstra Hmm. di hatina Hayo ada pulang lagi jangan gitu nih cau gitu cara lamis kieu Terus di China di Kararasan mah aneut keur majeuna. cau siem gitu Sampo puleun dia tah ieu teh ari cau siem mah da anu gaduh mah ulah sieun mah bah Anu mana naon nu mah mah ngan anu gaduh panyawat mah ku cau
sia mah moal naon jeung isan anu kaminuang eta cau amon kabahaya ulah amon kami cau kieu mah oh iya teh ceueur hati-hati nya wa cau kieu teh ganingan orok oge nya orok ya sok dipasian uang ieu nya nian ku senok sae orok kang orok mah sae orok badag lain bah euy aduh rek lebaran teh loba biayaan nu Kumar gitu seep ya lalawuhna anu dicandet nama teh nyata tinggal wadahna we abah mung sakitu meureun sementawis di channel Baraya Sunda tong hilap like komen dan subscribe na Baraya Sunda gibrikeun.